Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sugri, para wargi, komandan Ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat ayah dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina danget ayeuna simkuring baris neraskeun jejer cerita Sunda Jawa Rapanan poe dina bagian anu ka-8. Sakumaha nu parantos di Bandungan dina bagian anu ka-8. Harita Uson jeung si Bokir aya di bumina Mang Otoy gitu nya. Uson jeung Bokir kapampancenan tugas di baju kala supados nyandak hiji jago gitu nya. Supados lemur si jangkrik teh aman gitu nya. Margi aya jago anu jadi tatameng. Nah, tah kumaha atuh para kaum dangun sadayana lajengan ieu carios langkung pos nama mangga urang Bandungan ku sadayana dina mangsalam harita pabeberang. Mangsalam harita beuki berang bae. Ponon poe harita geus aya dina luhureun embun-embunan. Ari Uson jeung Bokir masih kene aya di imahna Mang Otoy. Sabar jeung ngobrol berang dahar lantaran anu duaan teh lapar. Sabari nungguan anakna Mang Otoy datang ti sawah nyatana si Murkin teh ya guntreng wae ngobrol ngaler ngidul sagala dipedar. Ponon poe harita geus lingsir ngulon kakara si Murkin teh balik. Eta lagi dengan nulis sebut si Murkin teh atau anakna Mang Otoy teh masih kene budak umurna teh 12 tahun. Tapi sok sanajan masih kene budak. Jurus-jurus ilmu panamu dasar-dasar dina pencak silat geus diwariskeun ku Mang Otoy teh. Pangtuna bayan teu sabong brong. Si Murkin geus diwaris rupa-rupaning ilmu panemu jampe pamake kudu jadi bapana Mang Otoy. Kedatangan si Murkin ka cidabungahna Mang Otoy teh oge Uson jeung Bokir ge ka cidabungahna. Sabadana kukumah heula lantaran kotor si Murkin teh. Asup weh di panto dapur sanggeus kitu mah muru weh kanu jadi bapana jeung dua semahna. Iya. Anak Mang teh iya anu katelah si Murkin teh. Sok sanajan masih kene budak. Acan dewasa tapi ilmu panamu jampe pamakena mah ulah dianggap enteng itu. Kang Uson nya. Jang Uson jeung Bokir ulah dianggap enteng itu. Lantaran Mamang geus ngawirit rupa-rupaning ilmu panamu jampe pamake pokona mah moal gagal. Moal gagal. Moal nguciwakeun pokona mah moal gagal. Uson jeung Bokir harita selih tetep ningali kana warugana si Murkin mah asa pamohalan mun teh si Murkin bisa kana ilmu silat, jago dina widang bela diri. Tapi sok sanajan kitu Uson degeru hate anu teu merean mah, tapi pikiran mah ngaeukeun percaya we ka Mang Otoy. Percaantan Mang Otoy. Pokona nama kula mah percaya pisan ka Mamang. Jantan kula teh ite duaan Mang Otoy moal da moalami teh. Sasatna mah kedah kabantun ayeuna. Heula tuh jang heula. Apan candi badamikeun yo. Jeung si Murkin yo. Mamang. Rek nyarita heula. Mudah-mudahan we atuh nya tujuan. Mang Otoy harita ngajakan si Murkin ka dapur heula. Arek nyawalakeun ngeunaan kahayangna baju gala teh. Nyatana rek dijadikeun tatameng lemur si jangkrik dek dibayar unggal poe, disewa unggal poe. Atawa disewa
samingweun ti harita ku baju gala teh rek disewa. Bayarana rek dibayarna unggal poe. Mangotoy rada lila di dapur cuma di tanah sangkana luasa manehanana teh. Si Murkin unggut-unggutan ngarti nya sanggeus dibejakeun satara basna nama si Murkin teh nya tujuan yen rek milu jeung usun katut bokir ka lembur Cijangkrik. Sanggeus badami kitu mah Mang Oto nyamperkeun deui ka usun jeung bokir. Si Murkin mah asup ka kamarna neangan salin, neangan baju anu bersih pikeun dibawa engke ka ditu ka lembur Cijangkrik. Ya sanggeusna tarapti mah pok sanajan si Murkin teh masih kene capek ti sawah, tapi kulantaran ieu teh diparentah kudu jadi bapana jeung di bapana ge bungah tangtu anakna teh bakal menang duit. Uson jeung bokir teh miang dibaturan ku si Murkin. Dijajab ku Mang Otoy oge indungna si Murkin. Indung si Murkin sabenerna mah ngahelas. Lantaran ditinggalkeun kudu jadi anak anu ngan hiji-hijina. Tapi Mang Otoy harita negerkeun hatena anu jadi bojo sangkan ulah dedeupeun. Da eta teh geus jadi kawajibanana si Murkin salaku jalma kudu tutulung kana butuh tatalang kanu susah. Nu tiluan harita lempang mendikan ka ngagedig. Ari si Murkin mah manehanana teh sajaroning lempang teh loak liek bae. Jeung dingiclik bae ti tukang. Uson pangheulana si bokir jeung si Murkin weh pangpenerina. Nu tiluan eueuh anu cumarita si Murkin ge teu ngomong teu nanya di ka uson jeung bokir. Estoning kitu we lempangna teh bari jeung luak liek jiga-jiga aya anu diteangan. Kasugri para wargi cag urang tunda heula kayaan uson bokir jeung si Murkin anu ngajungjung ka lembur Cijangkrik. Kiwari urang kocapkeun ka Raka Surya. Raka Surya unggal poe unggal peting terus-terusan dipeuse dilatih ku Ki Jagatranu sangkan buru-buru bisa ngawasa ilmu atau jurus tapak lembur langit ya. Anu tahapanana teh aya 10 tahap 10 gerakan. Tahap ka-7 teh ti hiji nepikeun ka-7 Jaka Surya geus bisa ngawasa. Peuting engke maka Raka Surya teh bakal diwariskeun di hiji ilmu dina tahap anu kadalapana jurus tapak lembur langit. Kalau jadi bapana nyatana Ki Jagatranu estuning terus-terusan baik mamatahan. Pirasmi indungna sarwa mamatahan sangkan Jaka Surya teh jadi jalma nu hebat, jadi jawara pilih tanding, tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Nya urang kocapkeun para kaum dangu Raka Surya Ki Jagatranu jeung Birasmi harita keur aya di jero imah keur kuntreng we ngobrol nyawalakeun naon nyawalakeun dina widang ilmu bela diri tapak lembur langit teh. Harita Ki Jagatranu sasahuran ka Raka Surya. Raka Surya, sakedeung di hideuk bakal ngawasa ilmu anu disebut tapak lembur langit. Mun tia mah penting engke bisa 2 tahap nyatana tahap ke-8 ditambah di tahap ke-8. Tang tunda bae pikeun Abah mah bakal bunga. Dina penting isukana deui maka bakal dibereskeun dina tahap anu ka-10na. Ngan beda carana. Ieu mah
kudu di mana? Ieu mah kudu di tempat sejen, ulah di dieu, ulah di buruan imah. Nu kahiji kudu di tempat anu negla tur luhur, nyatana kudu aya di pasir. Nu kaduana kudu aya di jero taneuh. Katiluna kudu di jero jai, kaopatna kudu di jero seuneu. Mun hidup geus teu rongret-rongret ku angin, di jero taneuh ge teu ngaruh nanaon, geus sakulit sadaging, jeung cai jeung seuneu, maka anjeun Raka Surya bakal lulus ujian. Coba arti raga nyatang tos bae ka atos maba ngiringan abi maba bade dikumahakeun oge bade dikitu bade digege ngiringan we abah ngalap ilmu teh da kawajiban abah oge panginten ngawurukan abi teh kawajiban urang aya dina kewajiban masing-masing bah. Bener raga. Memang bener orang aya dina kewajiban masing-masing. Dakwalna kitu kudu siap-siap tatan-tatan jiwa jeung raga hidup. Sangkan kudu bisa narima ieu ilmu tapak lembur langit ya. Ilmu sejenak tangtu engke be urang teruskeun deui ya. Urang teruskeun deui ilmu sejenana mah sabada ngawaisa ieu tapak lebur langit. Raka Surya kahartieun, Raka Surya ngarti kana sakabeh caritaan Ki Jagat Ranu. Manehanana memang hayang jadi jago, hayang jadi jawara anu pilih tanding, anu bisa nulungan sing saha-saha anu ditindas ku jalma jahat atawa jalma anu sombong. Sedangkeun birasmi hari tangusapan sirahna Raka Surya deudeuh nakar. Pokona nama hidup kudu sabar, tawakal. Oke kudu ngadoa ke Allah Ta'ala sangkan hasil anu dipimaksud Raka. Hidup beda hati budak-budak anu sejenna, nyangking kecerdasan anu beda. Buktina bae hiji jurus dengan sapeuting, dua jurus oge bisa dua peuting atawa sapeuting ge bisa apikeun hidup mah. Budak sejen mah wah ngabutuhkeun waktu nu lila Raka. Hal itu kudu bersyukur, kudu syukuran ke Allah Ta'ala. Sangkan ditambah-tambah kenikmatan urang, kenikmatan hidup Raka. Semuhun ambu memang kedah syukuran urang teh. Dina sadaya kenikmatan anu parantos dipasihkeun ku Allah Ta'ala ka urang. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sagala-gala we nu kedah disyukuran. Bener pisan Raka. Urang kudu syukuran tina sakabeh nikmat anu geus dibikeun ku Allah ka urang sadaya. Saterusna mah Ki Jagat Ranu birasmi jeung Raka Surya guntreme ngobrol. Lain ngobrol kaitu ka dieu ngobrolkeun batur tapi emang ngobrolkeun ngeunaan ilmu panamuji sampai pamake ngeunaan rasa syukur ka Allah Ta'ala. Gancangna cerita para kaum dangu mangsa alam teh beuki lila beuki burit wae nu antukna mah hareup we. Mangsa alam beurang teh dilindi diganti ku mangsa alam peuting. Ki Jagat Ranu Raka Surya harita arindit ka masjid dek ngajalankeun kewajiban nyatana salat maghrib berjamaah. Sarengsna salat maghrib saterusna mah wiridan usuna karna bikeun ka datangna wanci Isa.
sabadana ngajalankeun salat Isya nu duaan ti harita balik ka imahna. Kasampak di imah teh geus disadiakeun sanguhaneut deungeunna haraneut keneh jeung deungeunna ge harade. Sok sanajan kijagat ranu usahana teh sederhana tapi rezekina teh aya jeung aya be. Teu disangka-sangka anu mere mah, teu diduga-duga mah anu datang bari jeung mawa itu jeung ieu. Sarengsina dahar utiluan teh ngobrol deui. Ngeunaan ilmu panemu jampe pamake deui bae ngobrolna teh. Ngeunaan sabar, ngeunaan tawakal, ngeunaan syukur ka Allah Ta'ala. Bekidilah mangsa alam teh beuki penting bae nya tungtung nama birasmi mah asup ka anggon. Ari Raka Surya jeung Ki Jagat Ranu mah neruskeun deui harita latihan ilmu silat. Nyatana ngajarkeun jurus tapak lemur langit tahap anu kadalapanna. Eta laku ngan sagerakan oge Raka Surya geus bisa nurutan gerakan Ki Jagat Ranu. Puguh bae Ki Jagat Ranu makin bunga jeung makin nyawe ka Raka Surya gampang ngeunaker dina ngawasa hiji ilmu. Dituluykeun kana jurus tapak lemur langit tahap anu kasalapana. Ieu mah rada beda Raka Surya dina nurutan gerakanana teh pabeulit. Nya tungtungna mah Ki Jagat Ranu metakeun deui eta gerakan teh 3 kali ka Raka Surya. Bisaeun kana gerakan jurus tapak lemur langit tahap anu kasalapan. Ki Jagat Ranu harita gogodeg manehna mah mulih pangarti dina tahap anu kasalapan teh butuh waktu nu lumayan aya kana 2 mingguna. Tapi Raka Surya mah ngan ku sapeuting 2 jurus nyatana tapak lemur langit tahap kadalapan jeung kasalapana. Anu duaan latihan kana jurus-jurus ti nepikeun ka tengah peuting. Sabadana tengah peuting mah Ki Jagat Ranu jeung Raka Surya asup weh ka jero imahna. Saterusna mah Raka Surya asup ka anggon kuledag harita ngagoler keur we manehna teh sare kawantu capek geus latihan ilmu silat. Ki Jagat Ranu oge sarua harita asup ka anggon kuledag bae sare menikeun ka tibra nakranan. Mangsalam harita kacaturkeun lilana dina mangsa alam peuting. Iwari urang kocapkeun dina mangsa alam isukna be harita isuk-isuk. Sora manuk harita rerecat tina tatangkalan kuclach jeung pada baturna metak kelar jeung metak waas. Poron poe menikeun ka ngabarasat ginaran pancabuana anu sakitu endahna. Jujukutan harita ngarebul katojo ku cahaya ponon poe. Cai ibun oge anu ngagarendang menikeun ka beborelakan lir ibarat mutiara anu aya dina eta tungtung jukut. Bekidilah ponon poe teh harita beuki ngaluhuran bae. Jalma-jalma geus mimiti aya nu kaluar ti jero imahna. Jigana mah memulukna teh tadi mah geus subuh. Nu matak ponon poe medal teh geus kaluar ti jero imahna. Langsung muru ka kebonna, aya oge anu muruna teh ka sawah. Sedengkeun Ki Jagat Ranu Raka Surya jeung Birasmi mah can kaluar ti imah tapi aya di dapur. Di luarna keur memuluk bae nyatana memulukna teh usangu akeul menikeun ka ngebul bodas bari jeung diperulukan ku uyah puguh we sakitu oge pedo pelem nikmat pisan.
Raka Surya, poe ayeuna hidup di ka mana? Adek di imah wae atawa di ka sawah atawa di ka kebon? Hari rencana mah bah bade ka sawah itu. Sugan we atuh. Mangi tutut di sawah mah atawa genjer gitu bah. Resep atuh kana tutut jeung genjer teh bah. Pokoknya nama pedo tah dipasakna ku si ambu mah. Jaik wae atuh. Ada di ka sawah mah. Pariksa we. Cai nanya bisi kahalanganku kalakai atawa kahalanganku naon we lah. Bisi nyocokan tah benerkeun. Abah mah jika namal ka mana-mana eta mah. Cicing we di dieu. Sanggeus kitu mah Raka Surya teh amitan kanu jadi indung bapana. Leos bae harita kaluar ti imah ngajug ka sawahna. Kasugri para wargi cag urang tunda heula Raka Surya. Urang simpen heula ki jagat ranu jeung birasmi di lemur Ciburial. Kiwari urang kocapkeun ka Eyang Munding Lulut jeung 3 muridna. Eyang Munding Lulut terususan harita ngawiridkeun elmuna. Nyatana kacapi pangreunah peteng teh terus-terusan dipraktekkeun di hareupeun murid-muridna. Nya adalah di leukeunnan mah kecomrang kiwari ngenjing abunala oge bisaeun we gerakanana nyatana dan jurus kacapi pangreunah peteng teh. Nu tiluan ngan bisa gerakanana wungkul acan kana eusina eta mangan saukur cangkangna wungkul. Eyang Munding Lulut harita ngagunakeun tenaga lapisna dina waktu latihan ilmu silatna. Puguh bae ki comrang kiwari ngeujing abunala kageteun lantaran ngadadak alam teh anu sakitu hegar jeung caang teh kasinaran ku cahaya panon poe harita mah beut jadi haleumheum jiga anu dek datang hujan bae. Nu tadina caang teh beut jadi poek. Beki dila beki poek antuk nama peteng weh alias jadi peuting. Tapi ngan saukur didinya wungkul weh di pasir gumelar. Dicombrang ningali ka langit, medem medikeun ka bawaek, kakenca ka katuh ge paroek, kiwaringan abuna lage sarua. Eyang Munding Lulut harita cuma ditujukeun ka 3 urang muridna. Hei, dicombrang, waringin abudala. Ieu jurus teh nyatana kacapi pangrenah peteng. Dari make tenaga lapis mah tuh kabuktian aya parobahan. Jeung deui leungeun-leungeun maneh ramo-ramo leungeunna kudu bisa nyiptakeun sora kacapi anu ngancentrengna tarik bisa mepeuskeun gendang ceuli lawan. Bakal ngajadikeun lawan teh sing jarengkang lantaran sakali ngacelengengna teh notoskeun kana gendang ceuli ngabalukarkeun sing jarengkang manding getih. Kaunggulan sejena tuh jadi peuting jadi poek gara-gara ngawatak ieu jurus kacapi pangreunah peteng teh. Mun teu mah maraneh hasil ngawatek ieu ilmu maka bakal kieu bakal jadi poek ngadadak poek. Nu asalna beurang oge bakal ngadadak jadi poek. Kartos Ki Guru, kartos. Kartos pisan Ki Guru. Kartos pisan Ki Guru. Luar biasa ieu ilmu teh wah. Hade pisan Ki Guru, hade. Itu cenah ceuk Ki Comrang kiwaringin jeung abunala. Eyang Munding Lulut harita ngabatalkeun deui ngawatekanana ilmu kacapi pangreunah peteng. Ngadadak jadi caang di bae saperti tadi. Pogoe nu tiluan teh menikeun kacolok bengong. Sim kuring oge sarua colohok lantaran waktosna parantos seep. Insyaallah dinten enjing urang teraskeun deui dina bagian anu ka-10. Urang kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.